Kang Pendi hapunten abdi margi rumaos parantos ngajaheutkeun kana manah salira akang nanging kedah kumaha atuh margi hate abdi teh teu merean teu tiasa nampi kana paniatan akang anu sakitu saena. Mung sanaos kitu abdi teh kalintang pisan nganuhunkeun kana peratosan sareng kanyaati salira akang. Tah kumargi kitu sakali deui abdi mundut dihapunten. Mugi bae salira teu janten bendu. Itu ceuk Nyi Rasti mere jawaban anu pasti. Sareta saeutik oge teu mere harepan ka Jang Pendi. Da puguh dina jero hatena geus ngancik saurang lalaki anu geus leuwih ti heula ngaitkeun pasini janji kedal ucap pasang subaya jeung dirina. Nya saupami kitu mah walaranti salira ayeuna tos jelas geuning tetel akang teh ditolak. Tapi akang panasaran nah naon alesana atuh. Kang Pendi perkawis eta mah teu meryogikeun alesan anu rinci. Margi apan ku abdi oge tadi parantos didugikeun. Lamun hate abdi teu merean sarta teu tiasa narima kana kacinta ti salira akang. Tembal Nyi Rasti ngomongna tatagtur jelas. Anu dimaksud sangkan kaharti sarta kadenge jeung deui ngarah Jang Pendi teu terus-terusan miharep ka dirina. Ari Jang Pendi narima caritaan kitu teh hatena meuni nyreset asa nyeri jeung peurih. Tapi teu bisa kumaha da puguh moal hade ari kudu maksa mah. Kang Pendi abdi permios Kang bade wangsul. Nyi Rasti jeung harita nangtung terus ngalengkahkeun sukuna. Rasti kesa kadap tong waka angkat margi aya keneh hiji patarosan anu ku akang teu acan didugikeun. Jung harita Pendi nangtung ngahalangan jalan. Terus neuteup ka Nyi Rasti. Aya naon deui Kang? Mangga atuh enggal carioskeun. Nyai, naha kinten-kinten atos aya pamagat anu sanes. Mangsa teh salian ti akang anu tos langkung ti payun kedal janji nunda carita ka salira. Ceuk Jang Pendi harita neuteup seukeut. Ari Nyi Rasti ditanya kitu teh teu ngawalon, harita jempe bae terus tungkul teu wani males paneuteub ti Pendi. Nempo kitu Jang Pendi surti samalah timbul hiji sangkaan. Lamun Nyi Rasti nampi ka manehna teh lantaran geus aya lalaki sejen salian ti dirina. Mangsa alam harita beuki beurang manuk recet tina dahan pating ngaracolog gawas anu keur nyaksian dua urang jalma anu harita keur pahuleng-huleng. Kulantaran Nyi Rasti jempe bae teu mere jawaban. Nya akhirna mah Jang Pendi pok ngomong. Nyai, saupami salira kaabotan mah sawios patarosan anu tadi teu kedah diwaler. Anggap bae akang teu kantos naros kitu.